Bismillahirrahmanirrahim. Sabadana urang samudayana nembe sasarengan manjatkeun puja ka Allah anu maha kawasa miwah puji ka Allah ilahi robbi ku ngalangkungan ngaoskeun aos-aosan anu ku urang samudayana nembe sasarengan tos diaoskeun diantawisna sabada hadiah urang sadayana ngaoskeun surat kulhu al-falaqna an-nasna ayat kursine salajengna ngaos ayat laqad ja'akum jeung saterasna salajengna ngaoskeun ayat anu eta ayat teh ngadalilan urang samudayana kedah ngadoa ku cara ngaos sholawat ka junjunan alam ku jalaran Allah oge ngaos sholawat ka Kangjeng Nabi para malaikat oge sami osok ngaos sholawat ka Kangjeng Nabi. Mung sholawati Allah kanggo Kangjeng Nabi disebatna rahmat, sholawati para malaikat kanggo Kangjeng Nabi disebatna istighfar. Salajengna sholawati urang kanggo Kangjeng Nabi disebatna doa. Anu rupi ayatna nyaeta innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Pamugi naon rupi awasan urang samudayana nembe mugi-mugi aya dina panampianana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna sholawat miwah salam anu kurang samudayana tos diaoskeun pamugi-mugi singkat tampi ku paduka alam yakni nabiana wa habibana nabi urang sadayana nabi agung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miwah kulawargina para sahabatna itbau sahabahna sarajengna para ulama kalebeuteun ka guru-guru urang samudayana kadituna mugi-mugi berkahna salajengna mujizatna karomahna mujizati Kangjeng Nabi karomahna ti para wali barokah ti guru-guru urang samudayana eta sadayana sing ngocor ka urang sadayana salajengna mugi-mugi cipatina deui kadituna sing ngocor ka ibu rama urang sadayana ka kulawargi urang samudayana ka kuruhun-karuhun urang samudayana kalintang anu tos teu aya di kieu nama pamugi-mugi sadayana sing kengeng barokah tina aosan sholawat urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu ahli ngaos alhamdulillah dina siang ayeuna urang sadayana tiasa ring lumingkung pamprok jonghok patepang wajah merbayaksa di madrasah nyangki teh moal sararumping ku jalaran wengi merupinanya tosow cenahnya aya nu we tabuh opat cenahnya kuping mah dikirangan duka sabaraha jam. Manu teh ari istirahat teh. Walaupun teu kumplit alhamdulillah urang samudayana tiasa riung lumingkung pamprok jonghok di madrasah dina raraga pangaosan. Anu mana ngaos urang samudayana dugikeun ka dinten Ahad ayeuna dina sasi Rabiul Awal atau Mulud mah rupina parantos dugi kana mingon terakhir sasi Mulud. Rupina mingon payun mah urang samudayana parantos lebet kana sasi Silih Mulud. Ayeuna teh lamun etanganana mah kaping 20 ena teh 20 sabaraha? 25 27. Kaping 27. Matak mingon payun mah rupina urang tos lebet kana sasih Silih Mulud atanapi Rabiul Tsani teh. Rabiul Tsani. Anu mana dina sasi Silih Mulud sakumaha tos janten rutin wabil khusus di tempat nyata sok ngayakeun acara manakiban Tuan Syekh kalintang dina sasi Rabiul Tsani mah atanapi dina sasi Silih Mulud mah nyaeta sasi pupusna Tuan Syekh janten sasi payun mah urang seja hawalna Tuan Syekh teh. Nyaeta maleman kaping 11
sasih silih mulun anu waktosna ba'da maghrib biasa. Para sepuh sadayana etang-etang jajab sasih dina mingon terakhir sasih mulud. Jisim abdi bade nguningakeun saalit perihal anu berhubungan sinareng manakibna Kangjeng Nabi. Anu malah mandar ku diawaskeun manakibna Kangjeng Nabi, urang sadayana kalungsuran ku sapaatna Kangjeng Nabi. Cacak nyebat-nyebat atau ngisahkeun ngadongengkeun manakibna para wali parantos lungsur rahmat ti Gusti kalawan karomahna para wali kanggo anu ngamanakibkeunana. Sakumaha para ulama misaur inna dzikri manakibil auliyai tanzilu rahmah fauran. Bila mana urang kersa ngaoskeun manakibna para wali mangka bakal dilungsuran eta anu ngaoskeunana, eta anu ngupingkeunana, eta anu halaladirna, eta anu ngariungna, eta anu maparinan tuang leueutna, eta anu ngiring andil baik tanaga emutan waktos jeung sanes kantena nyaeta bakal dirungsuran rahmatna para wali. Bakal dirungsuran karomahna para wali. Nyaeta karomah teh kaistimewaan ti Gusti anu dipaparinkeun ka wali. Anu mana eta karomah teh tina sapalihna mukjizat. Kujalaran aya pidawuh al karomatu ba'dun min ba'dil mukjizah. Karomah teh sapalihna tina sapalihna mukjizat. Contoh di antawisa sakumaha urang parantos uninga Nabi jeung Rasul anu tiasa ngahirupan deui anu tos pupus, anu tiasa ngadamangkeun panyawat corob, anu tiasa ngadamangkeun panyawat lepra, anu dimasurkeun ku Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Kanggo Kangjeng Nabi Isa mah eta teh disebatna mukjizat. Kaistimewaan ti Gusti anu dipaparinkeun ka Kangjeng Nabi Isa. Nu maot kalawan kakawasan Gusti bila mana didoakeun ku Nabi Isa sahabai anu maotna lamun teh mah didoakeun ku Nabi Isa supados jumeneng deui sakumaha asal muasal hirup di alam dunya mangka eta nu maot ka kakawasan Gusti langsung tiasa jumeneng deui nu maot tiasa hirup deui. Anu kaguan panyewa corob bila mana dilandongan ku Nabi Isa harita keneh damang. Anu kaguan panyawat budug lepra dilandongan ku Nabi Isa harita keneh damang. Tuh. Ta eta mah disebat mukjizat ku jalaran dipaparinkeunana ka Nabi. Sinareng ka Rasul. Ta lamun kaistimewaan eta dipikagaduh ku wali disebatna sanes mukjizat tapi karomah. Anu hartosna karomah teh kamuliaan. Mode dina manakib Tuan Syekh diuningakeun nyata tiasa ngahirupan deui anu tos pupus ratusan tahun nya bahkan kuburanana ge atos ruksak pisan tapi kalawan keagungan Gusti kalawan karomahna Tuan Syekh eta anu tos pupus teh tiasa hirup deui. Nyata ngahaja Allah Ta'ala nembongkeun kakawasaanana lewat walina Allah nyata Tuan Syekh supados sadar Yahudi anu eta Yahudi teh nganggap nabina jeung rasulna langkung agung, langkung mulia, langkung pinunjul tibatan Kangjeng Nabi. Nyata Nabi didinya, Rasul didinya teu aya kajabi Kangjeng Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Ngelehkeun ka Kangjeng Nabi. Ku Gusti ditembongkeun kaistimewaan Kangjeng Nabi nyaeta ku nembongkeun kakawasaanana ka eta Yahudi lewat Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani Qaddasau Sirahu Al Aziz. Nyaeta Nabi Isa tiasa ngahirupan anu maot, Nabi Isa tiasa ngahudangkeun deui anu maot, bari mantena pangkatan Nabi jeung Rasul, tah umat Kangjeng Nabi oge pangkata wali tiasa ngahirupkeun sami anu maot, tiasa ngahudangkeun anu maot cacak walina.
umatna jami biasa parantos istimewa kantenan atuh pangkat Kangjeng Nabi. Nah, walaupun Tuhan Syekh tiasa ngahirupan deui anu maot kusabab mantenna mah wali, maka kaistimewaan eta disebatna nyaeta karomah sanesmu jijat tapi karomah gitu.